Salam kawilujengan ka urang sadaya. Tepangkeun Wasta Abdi Marsa ti kelas 11 IPA genep. Ngadegna abdi dieu nyaeta bade ngadugikeun biantara nu judulna Pamuda Harapan Bangsa. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos masihan waktos ka urang sadayana dina kaayaan sehat. Urang salaku pamuda teh mangrupikeun bagean anu dipikaharep ku sadaya masyarakat supados ngajagi kalanggengan bangsa urang sadaya. Urang sadayana salaku pamuda oge salaku palajar kedah sadar wirahna anu janten tugas pokok urang teh nyaeta kedah diajar sosor-sosor. Salajengna urang sadaya tangtos parantos uninga wirahna waktos teh moal tiasa dimundurkeun sareng dimajengkeun. Ku kituna urang teh kedah tiasa ngajennan waktos. Urang kedah tiasa ngamampaatkeun waktos urang anu aya. Waktos anu aya teh kedah dianggo ku urang leres-leres. Nya diantawisna dianggo kanggo diajar anu soson-soson. Urang ulah dugi ka hanjakal mungkinna kumargi henteu ngamampaatkeun waktos anu dipasihan ka urang sadaya. Di zaman ayeuna mah urang sadaya henteu kedah diajar di sakola wae. Ku aya fasilitas internet oge tiasa milarian informasi atanapi bahan pangajaran nu aya di sakola ngan kedah dimanfaatkeun kanggo kagiatan anu gaduh manfaatna. Sapertos ayeuna oge urang sadaya ngamampaatkeun internet yang diajar. Sabab dina kaayaan pandemi ieu urang teu tiasa diajar di sakola. Ku jalan urang diajar soson-soson, urang bakal tiasa gaduh ilmu anu luhur. Anu ahirna urang bakal tiasa ngiring ngajagi kalangsungan bangsa urang sadaya. Margi ilmu teh mangrupikeun sanjata kanggo ngajagi bangsa sareng nagara urang sadayana. Sakitu rupina ti simkuring, jalma mah taya nu sampurna, aya wae buburna, katembong wae carangna. Simkuring nyuhunkeun dihapunten, bilih aya kalepatan sareng basa nu pirang merenah. Mugi-mugi urang sadayana kenging hidayah sareng dipaparing kasalamatan. Sampurasun.